Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Hey. Aya naon cu tetangga dia. Ieu incu teh aya priogi hoyong disareatan ku Abah. Oh, atuh sok carik incu cari. Nya Sok cari. puntennya Mbahnya ngiring calik di dieu. Oh, hari kamu sabaraha di Padepokan teh ka dieu. Di rompok teh tadi teh ti sore Oh, naik naon ka dieu? naik ojek. Geuning mahalnya ti tonggo ka dieu teh Sabaraha? 75 salawe. Ayakeun sok Abah gitu. Wah rapaleun, Mbah. Ku Abah mah paling mayar oge 2000. Weh, Abah di dieu ka sohor. Pokona mah lamun aya nu arek Abah minta sareat, omongkeun we ngaran Abah pasti murah lah dijamin. Hah? Atuh. Oh, Abah Kaliki. Oh, nggak tahu ngopi deh. Di ujung ke ujung mah tanya we Abah kali. Oh, Abah Kaliki. Jadi katerang nanti cenah di kampung ieu teh Abah Kaliki. Jadi bah ieu teh abdi teh yang disareatan bah kangge usaha. Oh, usaha naon Bang? Aya namanya eta usaha teh kana cai. Hai. Mohon saya teu kira-kira teu mendirama ieu. Coba nih ngajang Abah. Ieu. Coba katingali nama cakueum kana cai mah gini. Sok boga penyakit incok. Arombe heuh. Rombeun. Incok. Oh, jadi sayana kana naon atuh ieu teh usaha teh, Bang? Hayang maju Abah jang teh. Nya hayang maju, pokona mah geus maju mah kan biasa ka awewe deui lah. Coba aku udah. Karena mobil lah tidak. Oh, kana mobil usahana. Itu tuh bisa nyupir ngenekan maju maksudnya. Berarti kudu jadi kenek, Bah. Nek, coba orang ramal coba. Cocoknya jadi kenek apa jadi supir? Oke, orang tinggali Ujang. Ujang pernah katubruk munding nih Jang. Gering, Hah? Abah apa? Harita, Ujang ke harita nya galengan munding ke diangon ini Ujang bujuna colokan. Pernah ditubruk, ingat deh. Gering, Abah apa? Oh no. Iya, aya. Oh ya guratna, Tahu Ujang teh, hareup naon majueun. dimajuan. Majueun Ujang. Kan majuna kana jadi kenek. Nek. Naon deh Ujang, insyaallah Ujang. Ulah kana kenek teh atuh, Bah. Jadi supir ke, nya meni kenek pisan. Kenek naon? Kenek mall ke naon? Bener padahal. Namun misalkan kalian aya usaha gagal tina cai, kudu jadi supir. Insyaallah maju. Wah, eueuh. Ayo lain penumpang. Gitu. Pokoknya mah lamun hayang meta sareat sok datang ke Abah Kaliki. Kapanjangan teh Kaliki Ben. Angen. Gara-gara ngopi. Gara-gara ngopi jadi katerahna Kaliki. Kapanjanganna Kaliki Ben. Angen. Mun dibawa ke Jakarta jadi Kali Deres. Ya. Kali akeh bisa. Oke bisa. Gitu we lah. Anu pasti we Ujang teh yeuh hayang naon da dina pikiran Ujang mah hiji hayang beungan. Kadua Ujang teh hayang loba duit. Majikan nu geuli. Imah gadong, mobil Sigrong, ngadango, sedan Corolla, aja. Kan kayaan we. Tapi tina ieu mah aya pimajuan kitunya banyak. Aya teh majuan da gege. Bisa pake teh Ujang maju. Maju sih wae. Bener. Maju mah pasti kayak itu kabakalan ini pan ini teh. Nah ini teh abah teh eueuh madat we Jang. Jadi anjing mah udah kerja deh gitu. Anjing Ujang aja mau soal dua. Mau soang 2. Soal dua doma bodas tilu. Syariatna mun beras, Bang. Abi mah kan jangan teu gaduh lah. Bulu-buluna we atunya. Bulu-buluna.
A few moments later. Bah, sare hati abah teh. Ieu kamari tos kurban. Oh tadi Tapi cenah cenah. ya wayana ketumbal belum mending Belum mending kang tumbal. kayak orang ieu lah jang senang ya Bakarlah tuh menyana bah. lah menyana lo sumut lah jang Marah keluar ya karuhun-karuhun di dieu. Ai abah teh tos jadi dukun teh tos sabaraha sih? kurang langkung abah teh 10 tahun 10 tahun ngadukun. Wah, iya mah kudu jadi inspirasi euy sok. Korda ku sih hayang dari dukun sok ku guru. kan abah teh maju-maju nih aduh pun teh ieu we 10 tahun teh. balangsa Jadi ayeuna teh perdukunan teh keur ngereluh bah. itu pun aya nang Mister Laku oh jangan abah mah kurang kumaha kadaran abah sapopoe Jadi ka dieu teh kudu aya tumbanya bah. Jadi hayang nepakeun mah. di mosoan bantuan we hayam hideung Orang sang hayang hideung syaratna. syaratna jangan berat ya kan ilmu teh berat ya kan geus kabeunang ilmu teh berat di babawa gitu ngalana berat geus aya dina awak urang teh berat di babawa ilmu Misalkeun enjing teu aya hayam hideung soang oge teu naon. tapi soangan beuna ulang panjang ya di ponok ya Soang beungeut ponok. ponok aya soang beuna ponok pan ieu mah syarat silupana yang gitu Eta mah kudu diponokan heula euy ka tukang jahit. tahun abah biasa setiap lari agung naik lebaran kuluna copot sana kemana tenden tapi hidup pak Lain bah, biasana dukun-dukun tina ramona renil batu ali. kan abah mah loba nu meuli anak buah Oh, keur harita usum batu akik teh ya. sembatu angki anak buah abah teh keur tegarna teh keur hilap ya Obat mah geus penonton nya bah.